Neng, Neng, Kulon, Wak. tadi gerak. Majak hayong terang ilahang. Tah, ieu lahang teh nu kieu Oh iya lahang teh, Wak. nya nu Nah, kieu. cai geuning. Ih, Neng atupan muhun cai ai lahang mah dangke prosesna. Tapi neng sudah nu baheula. Alhamdulillah tuh ari di pasisian mah. Kieu we sarapan oge teh cara nu di kota. Aduh, bakwan itu ya di. Kieu we di sisi mah teh tales nyen. Sugan we teh di kota si Neng daekeun kana tales. Kala kita sangakeun we. Cokoteun numernya di leuweung. Aduh. Nah, ieu mah si Neng di titipkeun bisaeun sugan nya sunga sirseun wae mah. Buat nyokot itu lahang panahnya sudah sarana mah di luar ini hampir sapu kudu bawa tanya sekalian ten lahang mah bedog aduh saya alaunkeun eta si Neng kesina ieu nya biasakeun tuh alah loba taekeunun ya mudah-mudahan ayeuna mah rayaan lahang deh Wah, kemana? Biasanya geuning burung kieu. mana rancatan teh iyo penganan Geuning ieu Wak teh. Wak nuju naon? Neng ieu tah ten lodong bade nyenak eta lahang Aya lodong teh naon, Wak? ieu teh pan paranti lahang Neng wadah lahang teu di ditu tina kawung di Ari kota lahang teh naon? tah lahang teh ieu teh prosesna ieu naon bahan gula Oh, bahan gula kan ke gerang ke Neng apal ke lahang pan ngadamel gulana ke di ieu pasian terang gitu Oh, kayak dikadiekeun, Wak. mohon gula beureum gitu gula merah atuh kade nitipe seuneu nya bisi eta Oh, mohon atuh. si ngalentap da itu teh nuju eta teh nuju ngulub tales kanggo engke Mohon. ieu lah kanggo mamen Ya. mamen siang nya kitu nya nitip pula eta seuneu Kade, Wak, ka kebonna. nya Hati-hati. Alhamdulillah tos beres oge ieu. Kateu naon nya? Gerahan ge aya. Sasapu heula we. Tah, ieu sakedeung deui ge hiji ya. Deun tuh beuki ngadeukeutan, beuki loba sakedeung deui. Tah nu heula we cepatna jenuh meureunnan.
ada nawe aya si Neng tadi ya di kota si Ujang teh bakal aya batur namureun ada budak ning betaheun we Neng. Pun itu nu geus ayaan mah tuh. Dan ada na ieu nu deukeut. Aduh, Alhamdulillah terus asak kangge tuangan siang. Dah, badai ngasutkeun suruh gen hareup cai. dan ieu nu pinuh mah. Ini cuma make burit Aduh. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah juga status beres. Sampai nggak mau tawes sih. Asa kitu kukuluban barudak. Tang tileuweung teh sadiakeun kukuluban. Aduh. Tunggu we teh. Alhamdulillah juga tas beres. Sasapu tas beres. Nanti tuang tales. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ending kene tos bisa diajukan pemandangan nu indah, sejuk untuk kos di kota. Coba mama aja nu enakeun jauh tina minyak-minyakan. Oh, alhamdulillah lah. Coba ieu mah. Menewaraas di kampung mah. Digana bakalan tiba tahan di dia abi. Anggo si uaeun. Katen beberesan. Duh, sakitu nama budak tuh rajin geningan. Terus bararesih kieu. Eleh. Padahal mah biasa nama orang kota mah teu bisaeun sasapu tapi si Neng mah rajin bisaan. Heueuh da. Segala rupa ge meureunan kumaha warahan we budak mah. Halus budak teh rajin. Tuh bararesih kieu. Ele itu benar abongkeuna budak awewe. Berarti gegero dari temernya bersih rajin bener. Ya Allah, alhamdulillah si Neng tidak lah si Ujang watu. Neng, Kulan wa. tadi gerak majar hayong terang ilahang. Tah ieu lahang teh nu kieu. Oh iya lahang teh wa. Nya. Maha cai geuning.
neng atupan muhun cai lahang mah dangke prosesna janten gula mah engke di ditu digodogeun dihawu Oh, nuhun. gara-gara neng apal. Tuh mun itu neng itu wedang namina tuh na Ari kapel. wedang teh naon? Apana tuh wedang teh tadina teh ieu lahang tai Hmm. wedang teh setengahna tina proses janten gula tangke tos wedang teh langsung dijantenkeun diolah dibakar deui janten Oh. gula engkena Oh, gitu. gitu. Mohon kayak diajar ya ini nya. Ya. Tong cicikeun heula ieu. Ya, Nah, ieu carana neng tuh. Hmm. Kan ini masa alit jadi Dihijikeun, Wak. tanggungnya dihijikeun ke kan supaya pinuh ieu sakatel kan lumayan. Agung tuh. Ieu we di kampung mah. Naon atuh. Lumayan gulana ge mah kaning awis gula teh ayeuna teh tah ieu teh paling ge enjing nu kaira di jantenkeun gulana teh. Oh. Teh lah bakal terang. Duh, teh tinggal ngasakeun keneh engke lah. Ngasakeun mah da kagok ayeuna mah. Buat Santino deh. Talus kemana? Ah sakit neng. Wah, ieu Wak. Ari ieu talus sasak. Mohon watos. Tadi Oh. sakantenan abi nahar cai. Teu aya cai CF. Oh nya alhamdulillah tuh di mana ayeuna? Iya di dia. Ieu sakantenan abi nih. Kopi kanggo Uwa. Alhamdulillah tuh. Lep. Udah awewe mah geuningan. Aku berat banget. Aduh tuh. Ya neng, wong ieu heula, ngopi heula lah. Ya. Bener tuh, neng Bang Cobian neng. Enak tuh, Wak. Awas satu neng. Alami ya mas tanpa pengawet. Alami. Hari di leuweung mah. Ieu we tuh. Di leuweung mah tengah dinten teh. Saya sampe tales di kota mah moal aya neng nu kieu. Dina aya ge pan di kota mah kada dipeser atuh ka pasar. Neng tos. Atos Wak tadi Terus? CF hiji. Kaosnya. Heeh. Kaos pisan. Ampun. Wak. Mana? Da abi teh meni asa betah di dia teh. Betah gitu. Kumaha pami abi di dia. Kali kana dalami wios teh. Mau naon si mama? Siapa? Moal naon. Da sakola ge tos bebas ieu. Oh, nya. Abi yang di dia we. Nya ari sakit. Enakeun kaos. Ari sakirana neng betah mah di dieu beuteung jeung moal nanaon si mama, si bapa. Betah teuing moal teu atoheun si Ujang teh. Aya baturna. Pokona bungaheun si Ujang teh gerak aya baturna aya neng mah di dieu. Ah mah teu bungaheun pisan. Syukur ari Uwa mah da satadina mah gitu bisi si mangamal nyarekan gitu tah. Neng Moal naon we Muhammad. Yang di dia rada alami. Soalnya enakeun di dia mah. Untuk katanya kos di kota iya nanti garandeng. adem nya di Adem. leuweung mah. Nyawi awas becek wae di dieu mah. Ya atuh Syukur. alhamdulillah.